Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngadugikeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kuasa. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ngariung dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna simkuring hatur nuhunkeun ka Bapa sareng Ibu katut rerencangan sadaya nu parantos masihan kesempatan ka simkuring. Pikeun nyanggakeun biantara dina ieu kesempatan anu mulya. Dina ieu kesempatan simkuring bade nyanggakeun biantara kalayan judul Neangan Ilmu Panjang. Rerencangan anu dipeka cinta, ilmu teh mangrupakeun salah sahiji bekal anu penting dina kahirupan. Dina basa Sunda mah aya paribasa. Ilmu teh salilana bakal dipake nepi ka kubur oge moal leungit gunana. Maksudna ilmu teh lain ukur diperlukan salila sakola hungkul, tapi oge pikeun hirup di masyarakat yang harapan kahirupan sapopoe malah nepi ka akhir hirup urang. Neangan ilmu teh henteu aya tungtungna, salila urang masih nyawa, salila eta oge urang kudu boga niat pikeun terus ngudak ilmu. Teu saeutik jalma anu hasil dina kahirupanna lantaran tekadna anu kuat dina neangan ilmu. Ilmu teh bisa ngarubah nasib, bisa nyieun urang jadi jalma nu manfaat, kabarna tapi emut. Neangan ilmu oge kudu dibarengan ku akhlak kade, supaya ilmu teh henteu ngajadikeun urang sombong, tapi ngajadikeun urang leuwih tawadu jeung kacinta batur. Rerencangan anu dipika cinta kituna hayu urang tekun neangan ilmu entong kagoda ku hal-hal nu henteu ulah bosan diajar serta urang hilap pikeun terus nyuhunkeun pangabisa ka Gusti Nu Maha Kuasa. Mugia urang sadaya jadi jalma anu barokah ilmuna serta tiasa nyebarkeun ka batur. Cukup sakitu biantara ti simkuring bilih aya kecap anu kirang merenah, ampunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.